Saatnya canggih gas. Kang, kunaon akang bet diuk disisieun rel? Rek bunuh diri? Nah, si ganu atuh rek bunuh diri teh. Entong atuh Kang, si karunya atuh ka anak pamajikan. Saan rek bunuh diri lain. Ngan abdi mah nuju ngabayangkeun ieu teh. Kumahanya lamun kereta api majuna jiga higel jengkal. Mama, si bapak nggak bohong, cina kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, ku Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon da ngan dalangna we nu molototan ka Udin. Saatnya canggih gas. Dok, ibu kerusuh ya, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Husein. Bisa teh nyabut waos 2 sekaligus dina waktu 5 menit, Dok. Wios tadi bios oge, da pasti kiat. Mangga. Cobi, waos nu mana nu karos teh? Iya, waos pun lanjut. Ari cacing pita jiga naon, Met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mo? Sapertos sawah, Bu. Pih, ari tadi si Mang tukang kebom cunihin ke abdi, tapi saurna mah dibeorang ku papi ya teteh. Nah, kunaon gitu? Pokoknya mah cunihin ta ya teteh, tur campelak kadunungan. Nah, laras ya teteh dibeorang ku papi. Nah, ada papi mah teu rumasa tutah titah nanaon kasih Mang teh. Ngan tadi rumasa ngomong kieu dina telepon teh. Mang, lamun hujan, omat pangangkatkeun erok juragan istri, jeung asupkeun manukna. Sakitu. Nah, anak-anak, pekerjaan yang berakhiran OR atau OR pasti sukses. Contohnya apa, Bu? Ya, misalnya dokter, profesor, promotor, dan lain-lain. Berarti yang ujungnya OR itu orang sukses. Betul, Bu. Ayah saya juga sukses jadi kontraktor. Ayah saya juga sukses, Bu, jadi pengusaha motor. Kalau ayah saya, kenapa tidak sukses ya, Bu? Malah celaka. Apa pekerjaan ayah kamu? Mencuri kolor. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udi bungaheun, Pak. Memang si Udin di mana gitu? Di lebat ieu drum.